Dipajeng ka Surabaya pamipapang ulah nongeng ilujeng dari sarang dongeng sapertos biasa dongeng kapidangkeun ngalangkungan channel YouTube Mitra ieu carios judulna Lalakon Si Bagja bagian anu ka-24 hasil reka cipta bah arga atanapi bah pendi Asia Citra Warga di Bandung Jawa Barat anu oge maos ieu carios dahar bandros make saos dahar nate diciwitan supados teu nyong cai waktos dongengna urang kawitan centrengkeun kacapina gelikeun sulingna nayaga Nyaan si Bagja ngarasa lungse urut utset nenggelan si Aki galak. Hayang dakal kawawongna. Hayang gaha mangheula kaiku susah beuhan awi. Da puguh lapar si Bagja ngalios katampi anu teu jauh ti saung. Tekung selila geus pucengis deui tapi lain terus dahar kalah dititah mencetan regang awi. Ulah henteu kudu salah henteu moal dibere dahar atuh daek teu daek si Bagja nurut hantem mencetan regang awi tekung silila si Aki mangnobaskeun sanguliwet sangka melenghir seungit da di pedaan tobat teh seusirikna didudut ku si Bagja ngan teu beunang sabab tobat diapungkeun ku si Aki ka luhur. Mangkana panahkannya si Aki ngagebes laju si Bagja ngarebut obat poos deui bae sabab ku si Aki diapungkeun beuki kaluhur basa piring ragrag si Bagja sejak ngarebut parokaya eleh rikat ku si Aki kitu jeung kitu bae menang sababaraha rintakan nepi ka si Bagja leusuh lain boboongan bujitna peurih kesang tiis mimiti renung antukna boboleh sinekul bari rumpah rempi karep legeg hayang ngabasmi kalaman ku peujit lapar wae sia geus mewet ceuk si Aki tapi kitu nate bari nyodorkeun ke Joliwet ngadenge karaman ku dingding nafsu budak bolon teh uniang ngan cegwe kana tobas rek modalkeun nafsu ka karaman porokaya si Aki ngagebes kukumah apan beung teh mencetan regang sorok ya dereng-deng atuh si Bagja katampian kukumba kakara bisa ngahekak ke Joliwet anyarnya manica camuilan keur anteng ngahanca liwat di luar aya nu uluk salam Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih ditemalan ku Ki Nur madiret kanu datang. Horeng Pak Haji Mukti jeung si Emed malah Neng Lina budak bungsu Pak Haji Gengilu. Mangga kalebet Haji. Ki Nur ngabagiakeun Pak Haji asup dituturkeun ku Emed jeung Neng Lina. Si Bagja mah jongjon we ngahuap teu malire kanu daratang. Ngan basa tujul panona kareret aya budak awewe Neng Wina hatena jol nyeredet jeung sumeblak bet inget ka adina Lasmana anu sapantar pisan nying wingang ngizing teu mopo di jalan Ki Nur ngereret ka Neng Wina nu keur jongjon menterong nu keur ngalimet dahar
pada tuang geus teh sok sang bagja Ki Nur nawaran dahar kaneng wina si bagja kerung sieun tobasna beakeun padahal manehna ge hayang kene tobasna geus dekok ku ditawaran anggur gideug mohon aki hoyong ngiring cenah kumaha ki damang pangesto Pak Haji sawang sulma nu di lemur alhamdulillah ki alhamdulillah nuhun sarawehatna ngiring binga ieu budak teh med Pak Haji Mukti tumanya ka emed bari mencerong bagja nu keur meresihan piring tangka lenang ngarep-ngarep dipangadukeun kejo deui panami teh bet lebeng Pak Haji menang laporan si emed jeung urang lemur cenah aya nu naneangan budak ceuk emed buah-buah budak nu nyeruk di Ki Nur nu keur disateangan teh da di lembur mah sidik eueuh nya penasaran Pak Haji teh kataung Ki Nur Duk leunteu amat temal emed bari saterusna nyarita ka Ki Nur kamari aya nu naneangan budak lalu si kakak kamari teh ka laksaat aya nu naneangan budak duaan ceuk emed ngadenge omongan emed si bagja mani curinghat ceuk pikirna nu neangan teh pasti bapana demi nu saurang deui mah teuing saha si bagja teu bisa neguh budak saha teh Ki Pak Haji manu Mukti nalungtik si bagja atuh derep-dep Ki Nur ngadongeng bata kadatangan mangsana anu mawa budak tapi ka mangsana init ninggalkeun si bagja sauna mah bade maluluh lemur biduru turu ku kadaman nanging juga kunaon teu aya deui mulang tembal Ki Nur ngajantarekeun ngadenge omongan Ki Nur teh si bagja nu keur bareubeu hayang sahing-hingeun bae ceurik di mana lemurna temen tanya Pak Haji ka si emed sum mohon rupina mah salamur sang Mang Dayat mantuna Baadun teh sumun urang Karang Wangi rupina mah anu ngiring sareng Mang Dayat teh ramana Bapak Uing pawat bagja jual nyelangkeung nyarita bari ka tidak atosna ngadenge ngaran bapak disebutkeun aya nu neneangan teh Maawat Uing aya di dia di saung butut aki-aki galak Suaraya tiba silih reret ngademe omongan si bagja nusa ceplak pahang teh ih deuk minyayoski teh eta ka aki Pak Haji gancang mepelingan kitu da adat-adatan teh sapikeun ulang satagahan tembal Ki Nur Sakti ngamaklum kana paripola si bagja anu geus kajudi manehna kanyerian dumesok di girasan padahal Ki Nur kitu peta teh sanyana aya maksud anu tangtu kumaha atuh saena Ki sekenda janten emutan keung wae sangal walal aki nu kapihapeanana angurusin amat uluan di dieu malaur aki saya takol-takoleun temal Ki Nur selegos ku budak satepak nu teu keneh ngabibirang dirina dihareupeun balarea ditungtungan kung hehe muhun samentarinya di heula we da bawa jasa ending kaget oge Mang Dayat sareng Ramana bare usul ka dieu emed mereka mandang Bapak Uing reka dia kawan reka dia ore rek dipapagkeun ku bapak dengekeun tak si aki galak Bapak Uing rek mapagkeun ceuk si bagja gede hate waktu senam mitra seep saninten buah saninten kaji koneng nyargula hapunten ada hapunten dongeng urang eta geulanya atur nuhun kana sagala rupi perhatosan mitra dangu sadayana utamina kanu parantos subscribe sareng like
anu teu acan mangga diantos hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakirangan. Insyaallah baarga nepangan deui dina terasan dongeng lalakon si Bagja bagian anu ka-25 atanapi anu ka-25 masih dina channel YouTube PNDS Citra Warga. Jaga.